Woi, dulur-dulur sadayana, ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atuh. woi. Indonesia genep 2, di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Aku di dasar tuh ayo dong. Seket. Mang, jeung naon ngasah bedug? Anak jihad orang ke Palestina. Geus geram urang nganyo berita Israel ngabombardir terus Palestina. Loba korban itu berdosa, ibu-ibu, budak leutik, warga sipil. Gahar urang nih. Urang bener tuh, Mang. Ulah, besi cerekan ku Umi maneh. Moal, Mang, ki urang ngomong heula ka si Umi. Bener, ek milu. Kecerik moal di itu. Moal atuh, Mang, sok nyerakeun. Geus buru, ngomong heula ka Umi maneh. Siap, 89. Astagfirullahaladzim sih. Non si Neng, meni lebay. Make perasaan teuing sih nonton si Al jeung si Andin teh. Neng lain aja sinetron ti. Tuh tinggali geula. Tuh sih, Palestina diserang ku Israel. Terus ya ikan ya Allah, nyanyian neng sedih. Nempi ka iraha tuh ieu perang berakhir. Ketega loba korban anu teu berdosa sih. Ya Allah Neng, aya sugan teh keur nonton si Al jeung Andin. Lah eta wae atuh ti nu ditonton teh. Nya Neng, si tiga apal berita eta teh. Di Palestina loba saudara muslim urang nu keur merjuangkeun tanah warisan Nabi Neng. Anu mana di dinya aya masjid nu bersejarah, Masjid Al-Aqsa. Tempat Rasulullah diisrokeun. Geuning ngapalan Siti jeung Neng oge. Tapi nah Siti mah diem-diem bae, gak ada pergerakannya. Pergerakan nu kumaha Neng? Siti kudu milu jihad gitu ke Palestina. Tapi nu leuwih alus nama Siti miluan perang ka ditu. Ya terus nah Neng henteu. Boroning milu perang, Sit. Neng kucu cungok oge sieun. Nah kan, tugas orang di dia cukup ngebantu. Bantu ku harta, lamun teu mampu ku harta, nya ku doa. Bener nyati, mudah-mudahan saudara muslim urang anu di Palestina bapasihan kesabaran, kekuatan. Semoga nu maot di parang ieu sing maotna syahid. Amin. Amin. Neng nuhunnya entos ngadoakeun adudung. Ih, naon sih kepedean. Ka Dudung ya ku Siti doakeun deh sing dideketkeun jodona. Amin ya Allah. Jeung anu deketnya. Deket. Saha ieu teh, A? Oh, diaminkeun deh. Ari Neng teu ngaminkeun. Nya deuh amin. Beha adudung bahagia. Bahagia atuh Neng. Komo mun Neng narima cinta. Tidak semudah itu, A. Adudung akan berjuang demi mendapatkan cinta Neng. Apakah benar ucapanmu itu, Grandong? Kita lihat saja. Wahai mak lampir. Kok Neng disebut mak lampir sih? Kita bisa romantis pisan. Maaf Neng, pan Grandong mah cocoknya jeung mak lampir meureun. Atuh saha we ulah mak lampir teuing. Nya Ririn Dwi Arianti. Tah kitu atuh senyum. Kan meni masya Allah tabarakallah la ilaha illallah meureun. Geus adudung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini naonan mana mau bedog gitu? Mang Jambu ngajakan perang, Sep. Astagfirullah. Ulah gagabah nih mana? Boga masalah naon emang jeung Mang Jambu. Terus ulah loba nanya. Geus atul ya bedog urang, geus sayang mentah getih. Eling on eling. Soalnya kenapa? Mang. Milu moal dong, jihad. Waduh. Ayo arek ka mana? Milu moal jeung urang. Ampun. Eta orang-orang arek diajakan jihad kalah kabur. Kontrol atuh, lemah, ripuh. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam, Aki. Ahi Neng lain Aki. Nyasit, Aki. Ahi Neng. Oh, Aki. Geus teuing arek aki motor. Aya nu ningali si Oni teu. Biasa we atuh, Neng tetorek. Pura Mang Jambu ke emosi ningali teu. Ka mana teh budak? Cina baik heula, tapi unong hal deui. Uka wani. Mang Jambul arek naon sih mau bedog gitu? Geus, betina mah ulah yang nyaho, ieu mah urusan jantan. Eta mamang, kade bisa aya setan ngelewat, power mau bedog gitu. Buku ieu bedog jeung mayan setan, arek jihad Mang Jambul. Astagfirullah, ari Mang Jambul cager. Cager atuh, lamun gering mah aya di kasur. Yang geus Mang Jambul ka dieu la, arek nangan Sony. Neng, kunaonnya Mang Jambul aneh gitu. Cager tapi nama ti. Cek Mang Jambul tadi arek jihad. Astagfirullah, sigana eta Mang Jambul sok nonton video jelema nu sok digorok, parang sana eta jihad meureun. Bisa jadi ti. Waduh kacau. Pasti Mang Jambul otakna geus kacuci. Ya orang susul Neng Mang Jambul. Yuk. Sep. Mang Jambul kumat stresna, Sep. Maksudna tadi urang lempang. Nempo Mang Jambul mau bedog. Urang palaur aya nu ngadeukeutan sieun sabet. Sirahna urang ge langsung kabur, Sep. Dicalukan ke Mang Jambul. Sieun urang. Ih. Ah, no bener dong Mang Jambul gitu. Perasaan Mang Jambul mah riwayat stres. Ah, sugan we, Sep. Mainna keur jadi budak pang. Mainna stres kan urang-urang mah teu nyaho mainna stres apaan teh, Sep. Oge nya dong. Tapi bieu urangnya ke pengisi Oni. Dandanana siga pejuang Palestina gitu dong. Urang ditanya, ngajawabnya galak dong. So tegas gitu, ngomong nama arek perang jeung Mang Jambul. Ajit, Sep. Moal bener ya mah, pasti aya pertumpahan darah antara Mang Jambul jeung si Oni. Aduh, ay mana emang ngomong teh dong. Ulah tuh, mending aya orang teangkeun deh. Pau soalna marawas senjata tajam mah. Oh, ayo we, Sep dah. Urang mah sieun ka sahabat. Aku jagoan tapi borangan. Jaga teh babangus, hayu urang sampeurkeun. Anyar ngarepan bedog, dudung pernah ngarepan pesto. Wah, terus dilawan tah kumaneh dong? Dilawan lah, Sep. Hebat. Tah gitu atuh, karena kita jagoan dong. Oh iyalah, Sep. Teu dilawan teh ya, ceurik. Ceurik? Mana maksudnya ceurik? Urang keur ocon, Sep, jeung kalau urang mun teu diradenan teh sok marewek, risi. Oh, ulin pepestolan. Suka teh bener, gebleg mana mah dung, rajit. Carakas seuri, ayo udah tangkeun. Ayo teh. Aduh dong, Asep. Itu Mang Jambul ngegorok si Oni. Astagfirullah, nu bener Neng. Neng cek saha? Bener Mang Jambul salah ngartikeun arti jihad. Mang Jambul nanya ke Siti jeung ke si Neng, tapi sikapna beda gitu. Bener, jangan Oni. Terus mau bedok deui sieun. Bukan, Sep. Bahaya ieu mah, Sep, bahaya. Rajit bener. Mun kajadian bener ieu si Oni digorok ku Mang Jambul, bisa viral ieu lembur. Yang geus urang cangkeun we deh. Ayo dah. Ayo. Astagfirullah, ya wae. Dap kiri. Dap. Kiri Oni, eta mah kanan. Be domba.
Siap, komandan. Siap kanan. Gerak. Eta mah balik kanan. Siap, komandan, siap. Hormat. Gerak. Ya Allah, hormat acan teu bisa. Siap perang teu? Siap, Mang. Mamang. Komandan. Maaf, siap, komandan. Akan bedogna. Astagfirullah. Mang, eling atuh. Lain kitu lamun jihad mah. Komo ieu mah baturan mamang si Oni. Rajit bener mana Oni. Kontrol atuh. Geus kacuci otakna. Halang-halang, urang ek jihad ya. Lanjutkeun nih. Mang Jambul geus geura istighfar geura Mang Jambul istighfar. Ya teh Oni, ulah digorok atuh Mang Jambul. Digorok. Sanu arek ngagorok si Oni. Urang keur latihan perang si Oni. Arek jihad ke Palestina. Oh. Atuh, meni nafsu kitu sigan warek ngagorok si Oni. Kontrol atuh. Stres sugan. Awas deh. Urang ek latihan si Oni. Siap. Gerak. Istirahat di tempat heula tuh komandan, capek. Ulah lemah arek perang mah. Geus Mang, geus heula cana. Maaf ya Mang. Salah kaprah, jihad teh lain kudu perang doang Mang. Jihad nu panghesena mah memerangi hawa nafsu diri sorangan Mang. Lamun Mamang geus bisa ngalawan hawa nafsu diri Mamang sorangan, eta Mamang geus termasuk jihad Mang. Urang geus geram Sep. Menjo berita Israel ngaboman terus Palestina. Urang selaku umat Islam ulah cing wae. Ya paham kadinya nama mah. Tapi angka baik nama orang ngabantu kemampuan orang sorangan. Lain teu meunang milu perang Mang. Jihad, kamu ngabela agama Allah mah eta sae pisan Mang. Cek Asep tadi, orang perangi we heula hawa nafsu urang. Tau mun keur urang arek ngalakukeun maksiat, urang tahan supaya henteu terjadi maksiat eta. Terus mun urang arek ngalakukeun ibadah, hawana sok males, sangeuk. Tah aku urang lawan hawa nafsu eta supaya orang tetap ngalaksanakeun kewajiban. Eta ge termasuk jihad Mang, ngalawan hawa nafsu diri orang sorangan. Siap komandan. Siap komandan. Siap muncrat magrib kontrol atuh. Siap berbaris. Siap jihad. Ngelawan hawa nafsu diri sorangan masing-masing. Siap komandan.